kuari geus dilarang ku Allah, ku Gusti Allah. Bang, bunga bang haram, kredit haram, tapi nyana terus baik, berarti tada teh. Pamani tada sahabat kiai, pamani tada sahabat ustad, pamani tada sahabat tokoh, pamani tada sahabat masyarakat, mukminin mukminat sahabat anu ngaliwat ku atas takabur, berarti geus diharamkeun kredit, diharamkeun bunga bang, terus baik. Cak Allah falahu azabun, siksa wae. Tinggal nyaritakeun siksana apakah di akhirat apa di dunia, kila cek sakaol mah di akhirat siksana engke bakal dibeuleum ku Gusti Allah, dikerebekeun ka neraka jahanam, naudzubillah min. Wa kila cek sakaol mah fid dunya wal akhirah, minimal jelema anu ngridit, jelema anu ngadahar riba bakalna diberena hamwal hazan, bingung, pikiranna bingung. Nomor kedua gede beteng, betengna gede lain gede beteng, gede beteng ngereuneuh ieu mah betengna gede beda, gede beteng jeung beteng gede lain deui. Mun di kulon mah lamun di wetan mah nuju gede beteng, di urang gede beteng reuneuh, ieu mah betengna gede lain dulu, aya ribaan dayut betengna dayut nyana mah eta teh tanda bahwa eta teh osok ngadahar riba. Cek nu gendut teh tapi teu ngadahar, aing gendut padahal teu ngadahar. Ulah kasinggung untung teu bae. Ieu mah keur carita panyakit di dunia, untung teu bae. Aing sial cenah kiai, gendut jan teu aing mah. Puguh ku Gusti Allah dilarang ngridit teh terus bae. Motor ngridit, sepeda ngridit, imah ngridit, bahar ge ngridit terus bae. Ta eta teh falahu adzabun, naudzubillah min. Mudah-mudahan urang gabehan dibere caang hate urang, dibere cekas hate urang, sehingga urang narima aturan-aturan ti Gusti Allah, bisa ngalaksanakeun sagabeh parendahanana, bisa ngajauhan sagabeh laranganana, sehingga orang maut aya dina ridho Allah subhanahu wa ta'ala, digiring di masyar menuju surga Allah di bawah bendera kangjeng Nabi urang kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uga di bawah bendera panji-panji guru-guru urang anu ahli-ahli Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal wallahu a'lam.